Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul gusli hartosna ari ieu eta buat mertelakeun adab-adaban adus. Faida asobat ka maka di mana-mana ngeunaan ke anjeun naon jinabatun junub min ihtilamin tina sabab ngimpi jima aw waqoin atawa jima. Fahud maka kudu ngalap anjeun al inaa kana wadah. Ilal mughtasili kana tempat adus wagsil sareng kedah ngumbah anjeun yadaika kana tangan dua anjeun awalan dina mimitina salasan kalawan tilu uihan wa ajil sareng kedah ngilangkeun anjeun mak kana perkara ala badanika anu tetep dina badan anjeun min qadarin nyatana tina kokotor wa tawaddu sareng kudu wudu anjeun kama sapertikeun perkara sabako anu geus ti heula ieu mak fi wudu ika dina wudu anjeun li sholati pikeun salat ma jami'i da'wati sarta sakabeh pirang-pirang doa wa akhir sareng kedah ngahirkeun anjeun gusla qodamaika kana ngumbah dampal tampah sampean dua anjeun kaila yudia supaya teu kasia-sia naon alma'u cai faida parokta maka di mana-mana paragat anjeun minal wudu'i tina wudu pasub maka pek ngucorkeun anjeun alma kana cai ala ra'saka kana sirah anjeun salasan kalawan tilu uihan wa anta bari ari anjeun nawa eta nganiatan anjeun rob al hadasi kana ngilangkeun hadas minal jinabati tina pirang-pirang junub summa ala sakika tuluy kabelah sisi anjeun al aimani anu kabelah katuhu salasan kalawan tilu uihan summa alal aisari teras kana belah kenca salasan kalawan tilu kali uihan wadluk sareng kedah ngosok-ngosok anjeun mak kana perkara akbala anu nyhareup ieu mak akbala anu madep ieu mak min badanika tina badan anjeun wa ma sareng kana perkara adbaro anu nukangan ieu mak salasan kalawan tilu kalian salasan kalawan tilu kali wa khalil sareng kedah nyela-nyela anjeun sa'roro sika kana rambut sirah anjeun walihiyatika sareng kana jenggot anjeun wa ausil sareng kedah nepikeun anjeun alma'a kana cai ila ma'ati fil badani kana lupat lepitna badan wa mana bitis sya'ri sareng kana tempat jadina bulu ma tegasna perkara khopa anu samar ieu sa'ru ma tegasna perkara khopa anu ipis minhu tina ieu saru wa ma sareng perkara kasupa anu kandel ieu ma wahdar sareng kedah nebihan anjeun kedah sieun anjeun kedah nebihan anjeun ang tamusa kana yen ngaragap anjeun dakaroka kana dakar anjeun ba'dal wudu'i sabada wudu fa in asobathu maka lamun ngeunaan anjeun kana ieu dakar naon fa in asobathu maka lamun ngeunaan kana ieu dakar naon yaduka tangan anjeun fa'id maka kedah ngabalikan deui anjeun al wudu'a kana wudu wal faridatu sareng ari anu dipardukeun ari kaparduan min jumlati dalik tina jumlahana madkur kullihi tegasna sakabehna ieu dalik eta an-niyatu niat wa izalatun najasati sareng ngilangkeun najis pasti abul badani sareng nyurambahan badan bil gusli kalawan adus wa fardul wudu'i sareng ari farduna wudu eta guslul wajhi ngumbah beungeut
Mumbahrarai wal jadaini sareng tampah dua wal jadaini sareng panangan dua ma'al mirfaqaini serta sikuna dua nana wa mashu ba'di roksi sareng ngusap sapalihna sirah wa ghusrul rijlaini sareng ngumbah sampean dua ilal ka'baini nepi ka mumuncangan ilal ka'baini nepi ka mumuncangan dua marotan kalawan sakali ma'an niyati sartana niat wa tartibu sareng tartib wama sareng ari perkara ada anu ngalianan ieu ma hakana ieu sitah eta sunanun muakkadatun pirang-pirang sunat anu dikeukeuhkeun sunat muakkad padluhanu ari unggulna ieu kaunggulanana ieu sunan eta kasirotun seueur wasawabuha sareng ari ganjaranana ari babalesna ieu sunan eta jajilun anu agung anu gede wal mutahawanu sareng ari jalma anu gagampangan biha kana ieu sunan eta khosirun anu rugi bal huwa balik ta ieu si mutahawan bi asli faraidihi kalawan asal pirang-pirang kaparduanana ieu sunan eta mukhotirun anu dipikarempan atanapi anu gagabah anu rugi fa innan nawafila maka saenyana pirang-pirang sunat eta jawabirun jadi panambal lil faraidi pikeun pirang-pirang kaparduan pada materi yang selanjutnya atau pasal yang selanjutnya yaitu tentang tata cara mandi besar atau junub. Nah, apabila engkau junub sebab bermimpi atau sebab bersetubuh dengan istri, maka segeralah pergi ke kamar mandi, kemudian basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali dan hilangkanlah kotoran-kotoran dari tubuhmu. Lalu berwudulah seperti wudu ketika hendak sholat dengan membaca doa-doa yang telah diterangkan di atas. Dan akhirilah membasuh kedua kakimu agar tidak sia-sia atau habis. Apabila engkau telah selesai berwudu, maka siramkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali dengan disertai niat menghilangkan hadas junub. Lalu siramkan air ke bagian badan sebelah kanan sebanyak 3 kali dan sebelah kiri juga sebanyak 3 kali. Sesudah itu gosoklah bagian depan dan belakang badan dan menyela-nyelahi rambut dan juga jenggot. Usahakanlah air dapat merata sampai kelipatan tubuh. Kelipatan tubuh tempat tumbuhnya bulu, baik yang tipis maupun yang tebal, dan berhati-hatilah jangan sampai tersentuh kemaluan kalau memang engkau telah berwudu, sebab apabila engkau menyentuh kemaluanmu maka engkau harus berwudu kembali. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fardu atau perkara yang wajib dalam mandi ialah yang pertama niat menghilangkan najis atau hadas besar. Yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Sedangkan fardu wudu ialah niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga kedua siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki dan tertib. Adapun amalan-amalan dalam wudu selain yang tersebut di atas, maka hukumnya sunnah muakkad yang keutamanya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Orang yang mengabaikan sunnah-sunnah wudu itu jelas orang yang rugi, bahkan membahayakan terhadap fardu-fardu wudu yang telah dia kerjakan, sebab sunnah-sunnah wudu itu pada dasarnya dapat menambah dan menyempurnakan amalan-amalan wudu yang wajib tersebut. Sekian yang bisa dipaparkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.